kalau jalma anu bae beribadah bau kabina-bina diancam ngareunana ninggalkeun kewajiban ngan eta teh sakurangan nikmat anu lahiriahna nikmatna ku ninggalkeun kewajiban tapi satu kali aya sama saur ulama ahadeun deung bahiru wala batinu wala bahirna masalama sholat jaga puasa syahadat bohong ditinggalkeun misalna ayeuna contohna haji geus anak urang geus mampu tak eta teh nikmat ngan salieureun eta satu kali eta aya ancaman dohiru wala salama tapi batinu bala batin nama ke di akhirat cilaka